Kosok ibu ketepan berjamaah isya di masjid, beres maghrib langsung aruih. Allahu Akbar. Dan ngadenge versi break main. Beres salat maghrib teh boro-boro kadagoan nepi ka berjamaah isya. Kadang-kadang teu abdi mah teu wiridan acan. Batur mangge salat maghrib teh Allahumma anta salam, manehna mah da ngadenge versi break main. Beres salat teh likum-likum Allahumma lantas jalan mantok we balik. Wiridan acan. Di dieu aya nu tara wiridan. Saroge ibu sok wiridan tara. Ya Allah. Mere terang ba'da sholat, ulan culan cilang lumpat, sok nyurakan malaikat anggur wiridan sing tamat. Man laisa lahu wirdun saur nama bahwa kirdun batur zikir ieu turun dasar watak kunyuk raun. Kangjeng Nabi ngadawukeun bada sholat wiridan siga monyet ngarindatan tebutuhan ku ganjaran. Jadi ibu cek Nabi jelema nu teu wiridan teh eueuh bedana jeung sing tarik atuh, bedana jeung berarti lamun